udud. Ngopi heula. Hirup aing genah pisan. Duit aya keneh. Duit. Wede, cekokom ngeunah soran bae. Kandinya nih, Bo. Biasa minta udud. Haruh, pelit amat jadi jama. Nah, nih, kebiasaan ka dia teh minta be udud. Tenang, Cok. Udud aing mah ngayah. Yo, hiji. Yo, dua. Yo. Tilu. Nah ya aing mau udud mah. Ngayah. Kita kan baru jadian nih. Mohon Beb. Neng hoyong ngabaso ah. Hayu ngabaso mana? Oke, terus ngabaso. Kita main ya ah. Siap Beb. Terus main. Neng hoyong beli coklat ah. Siap sayang. Terus beli coklat, kita mampir ke dealernya Beb. Neng hoyong seperti model terbaru. Oke, terus beli Scoopy. Neng hoyong ke salon. Beli baju, beli tas, skincare, make up. Hah? Kayak harga aingnya. Kunaon teu sayang sugan kan Neng? Ya udah, kita putus. Neng. Kan kau kejadian tuh. Bo, Ceng. Biduan lewat biduan. Wow, biduan Yuli. Gua campur, baul. Alah, nyane. Kawani. Tante Yuli, bade ka mana, Tan? Bo. Pada ke payun, Bo. Bade diantar tuh, Tan. Diantar ke mana, Bo? Ka bulan ge. Siap Ibu mah. Yuk, ke bulan. Sekarang nih nih. Ek neangan si Kibo, Cok. Yo si Kibo tuh, Cok. Lewat dia goceng lah goceng. Allah, jeung meuli udud ge teu boga. Ul, kabur, Bo. Ngomong naonnya nah rewosan. Tuh, Cok. Goceng. Allah, Cok, aya ge 2.000. Diuk. Pijit. Nah aja ngalamun. Aing karek putus. Karek ge tadi isuk jadian. Masalahna, Bebe Maican minta motor Scoopy. Terus dibere. Duitin di aing. Bo, kumaha carana bitenya di hate diputuskeun ku awewe? Gampang. Kumaha, Bo? Tong bobogohan. Bun, cik yeunkeun cikopi jeung aya. Kayaknya dia kopi naga CR. Bunda.
habis. Tenang bun. Tenang-tenang usaha tuh ya. Gelah, ngopi heula. Kemana Neng? Marapah baik. Bade mesan seblak, Cek. Hey. Ih, sieun ih. Lewat ka dia, goceng lah goceng. Tegaduh itu aja, Cek. Nya, Cek, tegaduh. Goceng Neng. Atuh jang mesan seblakna teu aya. Ieu ngan mangtung 10.000. Woi, si centil lewat woi. Leng, deketan leng, mumpung si Opi na eueuh. Ende, awe makon urusan aing. Neng centil, bari ka maneh. Ipo, tadi uih Ipo. Neng, etak kunaon pipina bareureut. Neng centil, ya aya selengki neng. Centil cenah boga ka seleng neng. Aswengki. Benang kuah dijajab. Pane wa. Aya naon cek kokom? Goceng. Ya elah jika pas bae. Cekakak, itu 5.000 jangan. Ngopinya, ayo atuh kalau sini pion. Wah, tuang ngusep den deh, Bo. Di material, Ceng. Di material aya kolam. Aya. Ceng, otaknya sampai kandi sih. Oh, nyane kayak gitu masuk di material. Ceng, nyane kandi. Ek nyokot jajar, kayak ka material teh heula heuh. Cak, jadi dekat ke material tuh. Bade meser naon ka material? Terusan naon cak, ek ngusep. Kok ka material? Emang pemancingan deket ka material? Lain cak, cenah cek si Paul bisa ngusep di material. Ek ilu tuh cak ngusep di material. Oh, si Kibo jeung si Aceng. Kandi yo. Neng. Susan bawa sesuatu. Naon eta, Neng? Susan terang. Can tuang kan? Emang pacar teh perhatian. Iya, Nyaho bae aing keur lapar teh. Ya, Bunda rek ka warung heula. Mohon bun. Ya, si Mona keur belajar sina ajaran. Siap bun. Ya, istilah titik-titik di bawah ini. Sebuah meja memiliki panjang 1 meter. Satuan pesannya yang dipakai dari pernyataan tersebut yaitu
Teu nyaho. Anda dapat menghasilkan makanan sendiri. Tumbuhan hijau membutuhkan Cikopi. Gaya-gaya teuing yul. Kandi. Goceng, goceng, goceng. Nya, nek kain teh. Gawat, engek meuli udu jeung kopi. Nyane piraku biduan dangdut nang karat teu boga duit goceng-goceng acan. Aya naon neng? Piting lapar, temenin emak mbak. Ayo neng. Ayo si Ibu. Sorry cuekan. Ibu, kamarnya mana? Ilu atuh makan bareng.